Aduh, geus jebolan ti mana deui wae eta. Aya ka dieu buru. Aya nama dan ngeseburit, ya hai ngarampih ngeseburit. Kalar eta arulin, isukan arulin. Isukan barang. Ya, aya nama ngarap ya, jauh. Kalar kayak buru. Keur mah cai leutik kusum halodok keur ditau cai ngamek bapak sia geura kunaon sia teh alah eta pare digali kitu astagfirullahaladzim beureun ruksak goblok sia teh hanya sia ku aing kunaon sia teh sia teh kunaon sia goblok sia sia anyat lapar meureun maneh teh euy eueuh beas aing teh. Tak eta tanya si Mitra gida aing teh nya ngaranna maneh ngagiling Mitra nya ngagiling maneh. Terus engke lamun geus beres ngagiling tah. Terus nyangu maneh katarak maneh. Tak eta nu botak tuh piit eta gebahan nya. Bantuan Abah piit gebahan. Heuh. Ayo neng, urang ngaladun sampe jeung mah urang ngalalalab, ngaladun sampe ka itu, ayo. Tak kajeng eta dun sampe ieu sampe teh leton sok tempan si ahileudan hek tempoannya, ieu teh ulah nu karorot teh barang aranya. Finally. Aduh, hayang batur Gusti. Eta bae batur di kekeak kitu ieu. Aya bang kunaon kitu sama teh ku balangor teuing merenggatianeun. Aing goblok Gusti ya Allah, ya Rabbi aing mah. Tengah daun bila leutik kitu mah matak mahi. Tuh ngala ditu ka tongos tuh, belah ditu tuh. Tuh belah tongos tuh. Tuh gala deh tuh belah tongos tuh. Sok caharela mangku kumandala. The chicken is very fresh today. Tiga jangnya barudak tiga isu didoakeun ku masing salamet di perjalanannya sing salamet ulah kapok engke maka dia deui ka emaknya ayo dadah yep astagfirullahaladzim ilikan wah dodo itu kuat nampuyak nabrak kalapa ilikan. Aduh. Tah, usaha deui ngan geblung eta. Usaha deui jelema. Oh, astagfirullahaladzim geus datang deui. Naon deui ieu teh oto padang deui. Tega model kitu padang danan anjing. Buat siga genong rewok euy. Astagfirullahaladzim ya Allah.